Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna jeung tatkala ngajangjikeun kaula nu agung bi alifin kalawan alif wa duniha jeung teu make alif. Musa ka Nabi Musa arba'ina kana 40 naonana lailatan poena. Nutihi anu bakal masihan kaula anu agung ka Nabi Musa ingdang kido iha dina nalika beresna 40 poe. At-Taurata kana kitab Taurat lita malu pikeun ngamalkeun aranjeun kabeh biha kana eta kitab Taurat. Sumata khostum terus ngajadikeun aranjeun kabeh al-ijla kana anak sapi aladi anu dicetak sogohu kana eta al-ijla lakum pikeun aranjeun kabeh saha asamiriyu Musa Samiri ilahan kana pangeran mimba di tina sabadana Nabi Musa ai ba'di dahabihi tegasna sabada berangkatna Nabi Musa ila mi'adina kana tempat anu dijanjikeun ku kaula anu agung. Wa antum bari aranjeun kabeh dolimuna eta anu dolim kabeh biti khodihi kalawan ngajadikeun pangeran anak sapi liwad ikumul ibadata karna ngawadokeun ibadah pi goiri mahaliha dina lain tempatna ibadah. Summa afauna terus ngahampura kaula anu agung ankum ka aranjeun kabeh mahunan tegasna ngalebur kaula anu agung dunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh mimba didalika tina sabada eta ngajadikeun pangeran al-itikhodi tegasna ngajadikeun la alaku muga-muga aranjeun kabeh taskuruna eta anu syukuran kabeh nikmatana kana nikmat kaula alaikum ka aranjeun kabeh. Wahid ataina jeung tatkala ngadatangkeun kaula Musa ka Nabi Musa alkitab kana kitab at-Taurata tegasna kitab Taurat wal furqana nyaeta anu misahkeun atpu tafsirin eta atop tafsir ai tegasna al-fariqo anu misahkeun bainal haqqi antara hak wal batili jeung batil wal halali jeung antara halal wal harami jeung haram la'alakum supaya aranjeun kabeh tahtaduna meunang pituduh aranjeun kabeh bihi kalawan ieu kitab minad dhalali tina kasasaran. Wa id qala jeung tatkala ngucap saha Musa Nabi Musa li qaumi ka kaumna Nabi Musa aladina tegasna ka jalma-jalma abadu anu pada ibadah jalma-jalma al-ijla kana tapekong anak sapi ya qaumi he kaum inakum sa'nyana aranjeun kabeh dolamtum eta dolim angpusakum kana diri-diri aranjeun kabeh biti khodikum kalawan ngajadikeun aranjeun kabeh teh al ijla kana tapekong anak sapi ilahan kana pangeran. Patubu mangka kudu tobat aranjeun kabeh ila bariikum kadat anu ngadamel ka aranjeun kabeh khaliqikum tegasna anu ngadamel aranjeun kabeh min ibadatihi tina sabab ibadah kana tapekong anak sapi. Paktulu mangka kudu maihan aranjeun kabeh angpusakum kana diri aranjeun kabeh ai tegasna liak tuli kudu maihan saha albari jalma anu lulubaran mingkum ti aranjeun kabeh al mujrima ka jalma-jalma anu lacut. Zalikum ari itu silih paehan al qaslu tegasna maihan khairun eta leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh ingna bariikum munggudat anu ngadamel aranjeun kabeh. Pawafakokum terus maparinan taufik Allah li fi'li dalika kana migawe itu qaslu wa arsala jeung ngutus Allah alaikum ka aranjeun kabeh sahabatan kana mega sawadan
sauda mega anu hideung li alla yubsiro supaya ulah ningali saha dukum sawarehna aranjeun kabeh ba'don ka sawarehna deui payarhamahu terus karunya ieu anu ningali ka ba'dukum kutila sahingga dipaehan mingkum ti aranjeun kabeh nahu sab'ina saumpamana 70 nawanana alpan rebuna pataba mangka narima tobat Allah alaikum ka aranjeun kabeh qabla taubatakum dina samemeh taubatna aranjeun kabeh innahu sayaktosna ari Allah eta huwa ari Allah atawabu eta dat anu loba narima taubat arrahimu tur anu welas asih wa izkultum jeung tatkala ngucap aranjeun kabeh wa qad kharajtum bari teman-teman kalaluar aranjeun kabeh ma'a Musa sarta Nabi Musa lita antadiru pikeun sasadu aranjeun kabeh ilallah ka Allah min ibadatil ijli tina sabab ibadah kana anak sapi wasami tum jeung ngareungeun jeung ngadenge aranjeun kabeh kalamahu kana dauhan Allah ya Musa lan nu'mina moal iman kaula sadaya laka ka anjeun hatta naro sahingga ningali kaula Allah ka Allah jahrotan kalawan jelas ayanan tegasna ngajelgedeg pa'akhodaskum terus nyamber ka aranjeun kabeh naon asoikotu guludug asoihatu tegasna guludug pamuttum terus maot aranjeun kabeh wa angtum bari aranjeun kabeh tangduruna eta nu ningali kabeh makana perkara halla anu datang bikum ka aranjeun kabeh suma ba'asna terus ngahudangkeun kaula nu agung kum ka aranjeun kabeh ahyaina kum tegasna ngahudangkeun kaula nu agung ka aranjeun kabeh mimba di mautikum tina sabada maut aranjeun kabeh la'alakum supaya aranjeun kabeh taskuruna eta syukuran aranjeun kabeh nikmatina kana nikmat kaula anu agung bidalika kalawan eta ba'asnakum wadolalna jeung geus ngiuhkeun kaula anu agung algomama wadolalna jeung geus ngiuhkeun kaula anu agung alaikum ka aranjeun kabeh algomama kana mega sataranakum tegasna nutupan kaula anu agung ka aranjeun kabeh bisahabi kalawan mega arokiki anu lemes min hari samsi tina panasna panon poe pitih dina sampalan wa anjalna jeung nurunkeun kaula nu agung alaikum ka aranjeun kabeh bihi dina eta sampalan almana kana manna wasalwa jeung salwa huma ari mana jeung salwa ataron jabinu eta madu putih wa toiru sumana jeung manuk suman bitah pipil mimi kalawan tahfif mimna lapad sumana wal qasri jeung jadi isim qasri wa kulna jeung ngadauh kaula nu agung kulu fek dalahar ku aranjeun kabeh ming thayyibati tina pirang-pirang anu alus makana perkara rojakna kum anu geus ngarijkian kaula ka aranjeun kabeh wala jeung ulah tadakhiru nyarimpen aranjeun kabeh atanapi nimbun aranjeun kabeh pakaparu terus pada kupur itu Bani Israil anikmata kana nikmat wadakhoru jeung nyumputkeun itu Bani Israil pakuti mangka megatkeun Allah anhum ti itu Bani Israil wa ma dolamuna jeung teu dolim kaula nu agung bidalika kusabab itu
kufur walakin ngan tatapina kanu bukti Bani Israil angpusakum kana dirina kabeh yadlimuna etanu pada dolim kabeh li anna wabalahu karena sanya bahayana dolim alaikum eta tetep balik kana dirina. Wa izkulna jeung tatkala ngucap kaula anu agung lahum ka itu jalma-jalma ba'da hurujihim dina sabada kaluarna itu jalma-jalma minatihi tina sampalan uduhulu kudu asup aranjeun kabeh hadil qaryata kana ieu kampung baital maqdisi tegasna baitul muqaddas au ariha atawa kampung arihan pakulu mangkapek ngadar aranjeun kabeh minha tina hadal qarya haitsu situm sakira-kira karep aranjeun kabeh rogodan kalawan jembar wasian tegasna anu jembar lahajro henteu aya pangeker pihi eta tetep dina aklun wadhulu jeung kudu asup aranjeun kabeh albaba kana lawangna ai babah tegasna lawangna hadhil qarya sujadan barina dongko munhanina barina dongko kabeh wakulu jeung kudu ngucap aranjeun kabeh mas'alatuna ari pamenta abdi sadaya hitotun eta ngalebur dosa ai tegasna ang tuhato yen dilebur annati abdi sadaya naon khotoyana pirang-pirang kasalan abdi sadaya nagpir muga ngahampura nagpir mangka ngahampura kaula anu agung wa pikiroati jeung dina hiji qiraat bil ya'i kalawan ya wa ta'i jeung kalawan ta mabnian bari dimabnikeun lil maf'uli kana maf'ul pihima dina duanana laku mangpaat pikeun aranjeun kabeh khotoyakum kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh wasana jidu jeung bakal nambahan kaula anu agung al muhsinina ka jalma-jalma anu gawe kahadian bi taati kalawan taat sawaban kana ganjaran.